dididik. Jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh. Atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru. Hayang maca Quran ge kudu boga guru. Hayang bisa maca ieu bae ge. Ini Budi. Ini Budi. Budi ini. Eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid ngaleuwihan ti guru kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al Habib. Habib Ajam. Dididik ku nyana cumplang-campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianana geus kanyahoan, kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai, dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia, hiji bae ngalempeng-lempeng, ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad. Hasan Basri ti Baghdad Basrah. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama. Alhamdulillah. Didele ku mata zahir, didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih. Geus bener-bener lillah segala rupa namagahan ngajina lillah. Berjamaahna lillah kadatangan tamuuna terus balillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basri. Bagus. Datang ka pangkat kawalian anu optimal sempurna. Datanglah ka waktu dahar sore. Dahar roti aya segala aya macam-macam aya. Pas dek dahar aya tukang menta-menta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didele wah Habib murid. Hampura guru. Ulah. Kek. Dicokotan tah naon-naon nu aya. Roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta. Aya lauk, daging ayam segala rupa dibikeun, aya sanguh dibikeun. Sedengkeun Ki Hasan Basri teh duaan deui mawa batur, jadi 3 di dinya. Pas rotina 3 dibikeun kabeh. Cara ricing di hareupeun meja kosong. Cak babaturanna teh. Cenah wali ieu murid mama. Kayak gitu. Munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang. Bener gak ya baraman atuh lah dibikin kabeh. Oh, ieu mah maneh sangki. Ieu mah tinggal ngelapan bae. Jadi Hasan Basri nama cicing bae. Cek babaturan nu saurang cek saurang deui. Kiai. Ieu tadi urang geus gahayal dahar. Ti isuk geus dahar. Pas deuk dahar kudu dibikeunnan kabeh. Tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya. Pancena cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali. Kula mah atuh percaya bae mun nya ge nya wali minimal dipotong-potongkeun. Urang sapotongnya sapotong, ieu mah beak kabeh. Ya wali kos kieu cak kieu teh. Itu dihormat urang nu geus puguh, dihormatna jadi henteu dihormat. Hasan Basri kieu aing ge can kaarti. Hasan Basri teh wali gede. Aing ge can kaarti cek kana. Tapi ku aing milih nya teh wali. Geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus jangkat jadi wali. Tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek kana. Wali kaarti. Keur gumreng bae. Ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya tiluan dibere kabeh atuh seserian. Wah hehe bose tuh cak baturna. Anu disuguhan urang nu daharnya na. Padi kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh. Nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basri mah ngan saukur kieu da ngingin ka harti. Tetep ngingin ka harti. Jol beta Ki Habib teh datang di hare. Emang teu dalahar cak. Cak-cak ke dahar naon. Kayu di dahar.
ngan teu ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum waalaikumsalam cek Habib teh waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna cek Hajan Basori tuh eta meureun ieu dibuka ku Ki Habib dadak sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyaesa roti hiji deui dibikeun tadina 4 nu 3 dibikeun nu hiji henteu sebabnya ana pantiluan pribumi saurang nu dibikeun nu 3 nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan kan gitu begitu datang tak eta teh tabu diumbrakeun di meja cek nusa urang deh tadi mah bikin kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal kadahar eta tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina tahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan beureun geus kaambeul wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu Hasan Basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna be ieu mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeuk ku anjeun teh ieu rahasiana naon sakali ditanya 2 kali teu daek ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia jadi kula mah sama sakali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan ai mama mah memang geus cinta teu cinta kana dunia ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga aya mama mah kos kitu saeutik kula mah geus teu saeutik ketika acan geus eueuh we pokona mah dinolkeun urusan dahar mah eueuh sabakatul hibal-hibal acan ti dijana jadi kuari kula ngaluhuran mama jadi dunia ngahalangan karena pangkat urang satungtung urang ngejar dunia satungtung urang cinta dunia kajenting ilmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom di hiji hal diangkat jadi wali moal jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia satungtung resep kana dunia nah ieu moal diangkat jadi wali ikir kabelah dieuna makin cinta kana dunia makin jauh jeung Gusti Allah cinta jasa kana dunia jauh jasa jeung Gusti Allah datang ke resep jasa teh nyaho nu halal nu haram ya ieu bagus jauh lah deui datang ka ku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut keusina nu ngahirupan nyana anu nyaetkeun nyana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik ieulah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu sebab kufur di alam dunia nah siksa itu jadi maka urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin urang mah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian usum natalan milu kuari natalan usum tahun baruan melo tahun baruan lamun ngan sakadar nu natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang moal macet jalan nu ngamacetkeun jalan anak-anak Ki Haji termasuk Ki Haji tanya lagi milu tahun baruan milu kitu natalan Masya Allah padahal mun urang nyaritakeun natalan eta teh ngan sakadar itu penyelewengan
penyelewengan tamang ngagejeburkeun urang. Ti ditu Natal di mana tama ayana di zaman Paus tama. Perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah. Jeung teu aya tama ti ditu Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeuh mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa. Pasti tahlilan, pasti macam-macam Taurat atau Injil nu asli kan geus Injil nu asli nu kuari mah. Eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang moal macet. Berarti budayanya ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah iyalah kudu dipikirkan kurang. Nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula yeuh anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu, anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat, nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Tigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana. Beneran lain lalagaan. Ndek kamana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya nambereun ku Korea ku bule. Ya Allah, kula lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak aya nu geus lila cenah rumah tangga nangan teu boga-boga anak. Lah leungit coba ieu. Ke gira-ge beres tahun baru maruncul deui. Periksa coba papalangkakan anak gua. Coba ngagedean kan teh coba. Masya Allah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota kuari maka urang. Ieu kakara kos kikieu kok tahun berikutna. Sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa banu syarrun. Beki goreng, beki cilaka. Urang mah kuari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat. Wallahu alam kahareupna zaman anak jeung incu urang masya Allah geus hararese lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Aki geus hese teu bisa nonton TV. Kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan. Kuari mah TV dibawa. Geus make 3G, geus make BlackBerry. Kuari geus aya sistem anyar deui. Wah, geus sagala rupa canggih kuari mah. Nges, kadugalan, kagorengan dibawa terus setiap saat ke kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Mopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang, isu pageto anak jeung incu urang, mun eueuh kiai nu teger engke deui kumaha. Kiai geus balalang krut kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Jasa sarua kiai jeung lain kiai batur geridit nyana leuwih hebat geriditna batur nyen proposalna hiji nyana mah 5 berarti cinta duniana luar biasa nu ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa isu pageto pembangunan di dieu perumahan luar biasa nu geus bae ku urang deuleu Sumarekon deuleu BSD dele perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama. Api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeunna mah. Nge kumaha sekeliling urang ge perumahan lain ulah mun urang ningali motivasina sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang. Udah bisa dipercaya di bidang agama mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, MUI geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram MUI make label halal halal kene. Geus sabaraha coba. Tapi kok teu dilaksanakeun. Di samping eta deui
aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan ukos kara itu, ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halam padahal make barang-barang anu haram. Ieu teh geus lain lalagaan di urang. Henteu kumaha geubah ka hareupna ieu. Ieu geus carita teori. Iwati urang muntayang ka Gusti Allah. Gusti, mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti. Dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin. Gusti Maha Kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah Kangjeng Nabi istimewa, zaman sahabat sangat istimewa, zaman tabi'in istimewa, setelah tabi'in geus mulai rapuh. Ya, 500 tahun Hijriah bangkit deui zaman Raden Patah. Tidinya teu kebel kurang ti saabad. Ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari. 1400 can bangkit deui. Kakarak endeu kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkaheun deui. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkaheun deui. Runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dati ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ke Amerika. Nah, kuari geus encan, kuari keur bujurna raramena kuari teh. Urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir. Henteu paham, nu paham teh ngan saukur kikituan mah horeng di jero mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus, urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Iwati kitu. Lamun di jerona lain kenakalan agama, maknya orok di berondong drat, naon salahna. Maknya ibu-ibu di berondong drat, naon salahna. Naon kasalahanana? Di Irak maknya atuh perang kos kitu ded masyarakat kabeh. Ieu agama lantaran boga sejarah. Moal kaluar ti 10 negara sejarah. Sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10. 10 begitu diamati teh. 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad, Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor kagenepna Yordan, nomor ketujuh Yaman, nomor ke-8 kitu Palestina, ke-9 Israel, terakhir ieu Mekah jeung Madinah, 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir-tafsir hanya 10 negara. Urang carita Kangjeng Nabi Adam di ditu. Carita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu. Carita Kangjeng Nabi Nuh di ditu. Carita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari. Cangkareng. Mah isin ngadengeun nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah, Masya Allah. Berak ngarana teh ya Allah, teu pantes jasa. Tuh gini. Ingat ka MJ pisan da MJ. Urang ka Kangjeng Nabi Muhammad mangeunahkeun biasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat cek. MJ teh mengenang MJ. Coba nu eta. Ya Habibi ya tugimin. Aya beta MJ. Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal kaluar ti dinya teh sejarah. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus, Nenawi, sarua Baghdad. Kuburan-kuburanna masih araya kene, aya kene. Nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki, ka ditu ka Yordan. Encan kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar ti negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung judina di mana.
geus araraya kabeh di negara itu kabeh turunan. Urang mah di zaman harita mah encan aya Cikupa encan aya. Encan aya Pasir Gadung encan aya. Lah anyar tah kos kitu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu le pohara Indonesia teh pohara Islam no pang loba-lobaan. Cuman kuari mun ngukur kualitas masyaallah. Ngan tetep bae urang mah mun tayang jaaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah pan teu maot. Mantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang ziarah. Menang saha eta mun lain menang Allah moal bisa. Wah beh zararah, penting mah zarah beh salat gitu. Timbal pagede-gede oh masalah. Ya Allah ya Rabbi leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah ketika itu teu beres ini kegeus tiis datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Kitulah konsep dakwah teh bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus ieu meunang ieu henteu bejakeun ieu wajib ieu sunah bejakeun ieu makruh ieu mubah bejakeun ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat, pemerintah urang mudah-mudahan dibere teger, dibere lurus jeung adil, para kiai ge mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Min ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.